Kaondangan. Ari aya ondangan tinu hajat teh, sokras inget kana hiji pangalaman, nyaeta pangalaman pikaseurieun. Harita nampi uleman ti urang Sukarame anu bade nikahkeun budak istrina. Waktuna poe Sabtu. Kuring geus niat rek ngadongkapan, tapi samemehna aya pancen heula di sakola tempat kuring ngajar. Jadi angkanan teh keweh tos beres di sakola rek langsung kanu hajat. Matak geus saged ti imah keneh. Ponnya kitu deui amplop jeung eusina geus disiapkeun. Ari biangna barudak mah teu ngiring da aya acara sejenna. Kira wanci jam 3 sore urusan di sakola karek beres. Kuring gura-giru nyelah motor muru kanu hajat tea. Da sieun kasorean jeung sieun geus bubaran manten. Sapanjang di perjalanan teu ku hanteu ieu beuteung teu eureun-eureun ku kurubukan menta eusi. Maklum neda teh tadi weh isuk-isuk, jadi pantes mun jam sakieu peujit pupurilitan. Motor rada digancangkeun hayang gerak tepi, kabayang ponyokna parasmanan wayah kieu teh. Datang kanu dituju nya weh tatamu geus mimiti corengcang. Tapi kareret ku juru panon tuangeun mah ngajagrag masih keneh parinuh jeung lengkep. Memeh parasmanan tangtu wae kuring nepungan heula panganten jeung pribumi anu hajat. Maksudna teh rek ngawilujengkeun. Ti kajauhan oge katinggal pribumi teh tos nyarengeh. Barang serog kuring kadinya. Bari teu poho ngasongkeun panangan rek sasalaman, maksud teh rek ngawilujengkeun. Nah ari celengkeung teh pribumi nyarita, "Har, naha mane engal-engalan mulih?" cenah bari someah naker. Kuring ngahuleng sakedapan. Bingung rek nyebutkeun da abdi mah name dongkap, isi pribumi isieun. Airek terus balik, maknya kanu hajat teu acan parasmanan. Harit tungtung nama bari seuri koneng. Kuring teh amitan weh rek balik deui. Amplop ge jadi teu tulus dibikeunna. Beuh harian nu boga hajat jadi teu tulus parasmanan teh. Hate noroweco bari ngalenghoy ninggalkeun eta tempat. Geus kitu mah buru-buru weh wangsul hayang gara tepi ka imah teu kuat ieu lapar.